Naon mang? Saya ke mana ding? Ekulin. Aing ngejek motor baik sepeda. Injem motor moal aing ekulin. Kira-kira ek diinjem. Nah, Aisyah kabina-bina teuing soding. Moal. Aing rusuh ieu. Sakedeung ka warung aing. Sarua aing ge rusuh ekulin jeung awewe aing. Masih kabina-bina teuing ket. Nginjem sakedeung ka harga aing mah. Geus janjian aing. Alah, janjian make cewek tuh lah sakedeung aing sakedeung ding wayana. Moal. Masih kabina-bina teuing atuh ding. Moal aing geus janjian jeung awewe aing noh kumaha. Aing ieu naon teh rusuh pisan ya wayana ya. Ah, moal aing ge sarua rusuh. Aduh Aisyah, oding kabina-bina teuing goblok. Aing nginjem sakedeung ya. Kabina-bina teuing Aisyah. Tah mun kieu mah Cumur sia gitu ari aya duit mah goblok terus teu. Teu nya. aman lah. Heeh, da gua aja sakedeung nya. Aing nungguan Dede ya. Heeh. Gimana nih? Apaan aing kitu mah? Ku aing ge dibere injem. Asal aing meunang jang ulin ke cuma mingguan aja. Karesel pisan ieu euy si kieu. Urusan piduiteun deui si RT mending ngadak-ngadak ngabejaanna naon cai aing ge eueuh piduiteun waduh aing. Kamana nyaji ge kieu aing nya. Aing ieu mah sasarean heula sugan aya impian pimilikeun Da itu si hangsip. Naon itu euy? Wah, coba ngaruaskeun we ieu mah euy. Woi, udang sip. Sia ngaruwas aing di tok. Da sia eueuh gawe hansip kalah molor wae. Wayah kieu. Iya kalah ngaruwas aing keur ngeunah-ngeunah peureum. Udah wayah kieu sare maneh mah. Ku eueuh pagawean ya to aing teh biasana mah sok aya si RT si RW ngabejaan aya piduiteun mah enak ngadak-ngadak eueuh. Di mana da? Biasa keneangan ani-ani we. Anjing. Kan itu Boga kan duit dia, atuh. Uing urusan piduiteun sugan aya piduiteun atuh. Emang keur hese sip ayeuna mah piduiteun mah. Emang heueuh sia euy ayeuna mah rada hese pagawean teh euy piduiteun hese ayeuna mah. Kan ieu teh ngomong-ngomong euy aing teh ni capek euy ka ditu ka dieu leumpang wae euy aing keur butuh ieu euy kendaraan ieu teh. Kendaraan naon maksudna hansip? Nya kendaraan motor atuh mah nya aing meuli kereta mana kumaha. Si we atuh kareta gitu. Mah nya aing mawa kereta ka desa meureunnan anjing si Hansip cenana kereta nya puguh motor atuh. Sukses nu kitu teh hansip sukses. Pan aing gua keur ka ditu ka dieu. Ka aing ka mana atuh neangan gadean ieu nya euy. Naon? Tuan. Neukeun naon sia sip? Biasa. Damang, Alhamdulillah. Tah sip tingali. Nuang nur ieu. Nu aing lah jelas. Ya sip nya. Naon? Aing kasih teh eta sip euy. Aing teh butuh duit. Ka beneran pisan aing kosong. Ruas aing jujur sia. Moal nginjem moal. Moal Moal diinjemkeun. Urang ge keur butuh pisan peugeuningana. Butuh pisanan maksudna sia. Butuh gadean motor ngan moal diinjemkeun hampura. Pas. Anu aing ieu digadekeun ieu. Naon maksudna ieu? Motor. Tapi nu anglur ieu. Atuh nu aing mah nya nu sahat, nya nu batur ku aing digadekeun batur, sia. geus ge lah bar teu Serius aing kajadian. mah. Sabaraha ieu kira-kirana? Geus lah aing udah kasih mah ukur nunda hungkul lima kali ngagade 2 juta lah bae. Anjing, nu gede-gede teuing pirang gade 2 juta. Nah lamun dijual 10 juta goblok Aisyah. Oh mah motor gadean ku aing dijual meureun aing ge dikitu Bang nu. Atuh pan aing butuhna 2 juta. Erek Oh. moal. Sia, Moal ku aing ka aditokeun Kita tah. aya duit mah aya. Aing cek butuh aing pisan oge. ke paragi ka desa euy ka ditu ka dieu. Sia Ngan lamun aing awas geura atuh. dengkeun heula aing. Sia Oh. lamun ka desanya. Heeh. Seekor hansip, Anjing seekor atuh ulah seekor da aing teh bentutan. seorang hansip. Iya. Lamun seandainya ka desa bawa motor enaking. The best goblok. Ya apa kamu bilang seekor? Seorang. Tah, kalau seorang mah suka. Erek moal ya. 1,5 juta atuh ulah 2 juta teuing. Soal batang kasaha. Murah-murah teuing 1.500.000 mending kana 3 juta sih. Wani 3 juta ge ieu mah. Tah deuleu. Adi toge 3 juta wani na sia saja. Anjing aing boga bala teh lain ngadukung ka aing. Erek ke sorangan. Mending ku urang we 3 juta sip sok.
Erek mah sia 2 juta ku aing kasih pada ka Aing 2 tepren. juta ka dia 3 juta. Heeh. Geus baelah ku aing. Asli cingajaran heula tuh aing awas numpak kungkul moal. Tuh kudu diajaran ya siap terbang goblok. Heuh nya. Asuh heuh. Tuh anjing. Kemana apaan sih? Pada ka desa heula anjing geus pastinya ya. Geus pastinya. Atunya. Reng. Kemana sih? Ka desa cing teh. Erek mah. Di asli erek. Dah. Aduh buru cokot Twitter lah. Request mah eueuh mang euy, ngan edi QRIS mah aya lah di TF bisa. Ya boleh dong. Mau cash, mau kuiris sama-sama duit. Riz. Kuiris. QRIS kana menang duit. Asa ingetnya Kris teh nya. Inget wae gini aduh. Sok buru goblok ah. Sok dah. Nah, geusnya 2 juta. The best. Ai. Wayahna sia kana motor ieu kudu sabanda sariksa. Sabanda sariksa kumaha maksudna? Jadi anggap motor ieu walaupun motor aing mah ieu gadean. Oh, heuh. Hah? Aing ieu. Udah. Aing berangkat siap. sida. Aduh, Aing erek ieu heula nya. ka mana deui? Ya aing mau bermain lah. Ari surat-suratna ge kumaha aing? Nah, surat-surat mah gampang ya kasihkeun. Oh, kate poho lah. Siap. Kete dor poho aing. Ganteng ya? Ganteng bisa Cip, cocok. Bereng-bereng aing. Bawa LC tuh kali Cip. Aing diajar lah. Daguannya. Tuh urang. Wah, ulah daguan we. Nah, atuh, Bisa anu neangan aing bisa anu nanyakeun mungkin ka kecamatan gitu nya. Nama-nama gitu. Ke pesona kegantengan ke tamsiur lah. Daguannya. Ada Cip. Oh. Oh, Udah. Kemana lila-lila tinggi motor teh? Sana ka warung bungkul. Anjing. Aing udah kesel dia enggak ada kawan. Badai ka kecamatan kumaha? Ieu mana Mang Nurna? Ya teh nyaho teuing nanyakeun ka aing Mang Nur ka mana? Balik meureunnan. Lain masalah balik-balik. Ieu motor aing. Motor aing kumaha ieu motor aing kudu menang ngagade ti Ang Nur. Blok 2 juta sia mah. Kumaha ieu motor aing na digadekeun geuningan. Yo bisi teu percaya sia saroding goblok yo. Tah, goblok buktina tah. TF aing 2 juta ka Ang Nur. Nah kumaha digagade pan ieu mah motor aing na kumaha? Motor aing kumaha puguh nu Ang Nur ya teh menang ngagade yo aing 2 juta goblok yo. Yo. Buktina. Motor aing. Tah, goblok TF tah 2 juta aing ka Mang Nur Ang mah Nur. teu bogan motor. Tubogon motor kumaha puguh aing kana engke surat-suratna ge dianterkeun ka imah aing. Surat-surat nage aya di aing na Wah, jadi aya di surat-surat Mang Nur. dina aing kumaha puguh nu Ang Nur ieu mah. Mang Nur mah tadi nginjem ka aing. Ah, nginjem kumaha sia Mang. Nah ka mana? Cungur eta motor aing. Motor aing kumaha? Motor aing ajedog. Mang Nur mah nginjem ti aing. Nginjem kumaha anjing pan aing mah gadena na ogenan. Kumaha sia tuh ah. Ajedog. Ai Mang Nur na ka mana? Nyotoing teh angan ku sia itu urusan jeung motor aing. Aing ka digadekeun goblok. Ing moal waras mah kudu diteangan. Dupo Mang Nur. Nyao aing karek keluar ti imah. Emang naon kitu? Lah aya perlu. Perlu. Heeh. Nyawa teu. Nyawa aing mah teu nempoan. Bener aing mah di karek keluar ti imah pan. Heeh atuh. Heeh. Anjir aing ge banyak uang ya. 2 juta. Bermain-main aing bersama kakek. The best. Aduh. Blok aing udah neangan ka mana di wae. Mang! Mang! Tadi ya goblok!